Di kota kan? Oh, nya teh di Bandung. Oh, di Bandung. Bandung. Nah, anda mah teh? Biasa jantan dia cleaning service. Oh, di kantor atuh. Ya lumayan ada mah diangkat jeung. Cacanakan Kiri Bang, di dia Bang, kiri. Tos dugi. Ya. Ada bilang ke kantun. Syuting cacanakan ya teh kumaha nya teh. Benernya marana ya tos dugi atuh mah kadenya teh. Tuh. Mang. Duh, ayo receh. Kumaha we tukang ojek ya, tukang kuli. Woi. Yuk. Are saya wat sarpik kieu jeung teh. Lihat ditinggalkeun teh. Oh, tukang ojek juga berat banyak. Duh. Hop, iya ya. Ojek, Kang. Panggul ya, panggul. Oh, di Panggul banyak teh kana. Deket kayaknya saya bisa jalannya. Oh. Ya. Nah, ya balik di kota mah, euy. Anu mau di Panggul aja. Hari bumi. Ah, pernah aku teka bawa aja ya. Bawa ya. Berat ya mah. Ya, oleh-oleh hungko dodol teh segala. Si Neng ada ya gitu. Mang. Ah, ya. Jam baraha teh ditu teh? Subuh jam 5 kali. Sibuk wae gawe di kamar deh. Balik ke kota yuk. Sampakun. Sampakun balik ke kota tinggal lewat angka ribu yuk. Sebarang masa? Ah, sabaraha we merekna tuh. Udah balik ke kota Piraku. Mere rada gedenya. Ya. Deket ya cerianya. Nuhun. Ongkos Cukup ojek segitu. pilih orang mah gede. Cukup segitu. Ah. Tinggal. Assalamualaikum. Neng. Wah, ya nih. Iraha geningan ulang di kota. Karek jual atuh apa? Jelebat atuh. Jam. Kanang. Sok neng teh ya Namun. kasih makannya terus ieu mah nya. Ya. Saya mah kok di Nuhun. Ai mukina. oke atuh neng jeung capek jeung naon wakanu kitu. Gampang nu kitu mah hobayeu duit kalau di kan. Iya, kira. Kala bapak hareudang mau ka jero neng lah. Jero. Hareudang. Baik kata. Biru kan ieu kadikeun. Engke neng capek keneh keun tah tong sieun. Sok neng ke kamar nya tanya kade. Hayang meuli lauk. Hah? Hayang meuli Lauk aya lauk nu gampang sok we tah dijapeuna ka si emak ieu. Sabaraha pandai lauk teh? Sabaraha sakilona? Lauk sabaraha? Lauk lila. Aya lauk bangsana lauk naon? Lauk hirup. Oh iya. Nya hayang nya katanya. Anu paisen lauk naon lauk mas aya nya. Sabaraha sakilona? Ah, gak murah nih sok teh cenah. Sok dijapeuna eta gampang. Nah, ya mah urang turun teh penek Berat geus teh nya. Berat terus. Assalamualaikum. Mak, damang.
Alhamdulillah ujang banyak kumaha gitu ujang Iya. teh. Abis itu tabur subuhnya. Asep, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah banyak Ujang teh sehat mah. panggil kabungahan aya Ya, namanya ya, mohon bageurnya. alhamdulillah. Ingat geuning ka kolot. Ya, alhamdulillah mah aya miliknya. Ya miliknya. Alhamdulillah. Takut berat abi mau modus mah. Naon ujang eta teh segala. Asa aya ya we kang omanya. Emaknya ujang teh geuningan boga miliknya. ieu nama. Alhamdulillah mohon ya. Karena naon di situ teh ujang teh Ah, usaha biasa teh. abi mah alhamdulillah diangkat ente janten kana cleaning service. Gitu. Mohon. Jadi diangkat kana Ya, kanan servis. mohon, jamaah teh Kanan mah. servis teh ujang. Duka da eta mah bahasa Inggris kada haruskeun kana ieu. Eta mah tos sae nu kitu mah biasa Aya mah. teh keur ka maungkul. Mohon ka mah. Neng mana anu Si Neng mah atos di lebakna. Mohon. Atosnya. Atuh abi teh nya. Iya, Ka mak. mana yeuna ujang Abi teh? teh alim ngalan sepatunya eta teh sesadi. Abade wihla we ka Neng nya. Tos rame ieu teh ieu nya. Mohon teu pernah. Ya, teu pernah. Ya kamu emaknya mah. Kang Oma tanya. Ya. Yuk. Assalamualaikum mak wihlanya mak. Naonnya ieu Neng. teh? Lah ka dibuka gitu Neng. Mah ka dibuka ku semua gitu. Ai. Naon cetiti jeung kantut ieu teh? Gawe hareun anu leunah eueuh ieu mah jangan kekeut teh ini ate kakeun naon tah dan bapak deui karena naon teh kolot teh kolot teh aku bodoh wes aku bodoh tapi kekes tadi euy mah tuh pegawai rekat teh kalau teh atau di Arab-Arab kan mah bener we bawa ada hareun teh geuningan bokok. Alah sia. Tuh, sia si emak-emak deui kunaon. Bawa. Barang-barang